Wasalisu ari datuk ya. Wasalisu sareng ari anu katilu ari datu eta murtad. Wa yaritu murtad qatul islami eta teh pegat tina agama Islam. Masih kene nyaritakeun kana pembatalan tayamumnya. Di antarana pembatalan tayamum itu kamarikeun aya 3 hiji anu mata ngabatalkeun kana wudu, 2 ningali cai, katilu murtad. Nah, tayamum mah batal lamun murtad. Murtad teh nyaeta kaluar tina agama Islam, imam murtad secara kauli, wa imma murtad fi'li, wa imma murtad i'tiqadi. Jadi murtadnya macam-macam ya. Ai secara ucapan itu bisa murtad, secara pegawaian murtad, secara i'tiqad oge bisa murtad. Contoh seperti ucapan itu murtad sepertikeun ieu. Nyi Roro Kidul teh pangeran urang. Nah, itu bahasa naon? Murtad. Gitu. Itu bahasa murtad. Tapi ya naon? Nyontohan urang mah gitu. Lain sabenerna. Ieu keur naon? Keur nyontohan. Allah pangeran urang. Nyi Roro Kidul pangeran urang. Tah ieu murtad. Sabab naon? Ya musyrik. Musyrik teh nyaeta ngarejengkeun ka pangeran. Urang teh ibadah ka pangeran, ibadah ka Nyi Roro Kidul, tambah Nyi Roro Kaler. Jadi 3 ya naon teh pangeran teh. Nah, ieu ngaranna naon? Musyrik. Murtad. Ketika tayamum ngomong kitu berarti hukumna batal tayamumna. Gitu. Atawa contoh deui. Anu matak pi murtadin teh nyaeta ngahalalkeun barang anu haram. Bari geus jelas hukum syara. Melekan deui. Ngahalalkeun barang anu haram. Ya. Anu halal digumakeun, diharamkeun. Atawa sebalikna, anu haram digumakeun, dihalalkeun bari ieu geus nas hukum syara. Nas hukum syara teh ieu berarti masalahna masalah ittifaqiyah lain ikhtilafiyah. Tah jadi engke dina fikih itu aya masalah ittifaqiyah, aya masalah ikhtilafiyah. Masalah ittifaqiyah, ittifaq kabeh ulama bahwa anu beda pendapat. Nah, itu ngaranna masalah ittifaqiyah. Sapertikeun bieu nya. Nah, ieu masalahna ittifaqiyah. Ittifaqiyah teh anu geus jelas hukum naonna. Syara'na. Kawas haram. Haram sapertikeun maling, hukumna kumaha? Haram. Aya teu ulama anu ngamanakeun kana maling. Eueuh. Tah itu ngaranna masalah naon? Ittifaqiyah itu geus aya nasna. Qur'an geus aya, hadisna naon? Geus aya. Moal aya ulama anu ngameunangkeun kana naon? Kana maling. Dur ayeuna aya ustadah. Cuk salpi teh, cuk saha maling haram, halal. Sok gara marali kabihanana. Tuh hayam batur, paling sok kena naon? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kabeh milik Gusti Allah. Anu aya di langit milik Gusti Allah. Anu aya di bumi milik Gusti Allah. Sok pencitan we anu Gusti Allah anu jelema. Nah, jadi ieu geus salah deui kitu nya. Kudu ngabedakeun antara ayeuna hakikat jeung naon syariat. Mata pangeran ayeuna nurunkeun hukum syariat. Kitu keur ngatur pemilikan. Hakikat mah kabeh nu saha. Ya nu Gusti Allah eta keur ngatur hakikat. Anapun syariat kudu diatur, ya kudu diatur. Tah ieu maling teh keur ngatur hukum syariat. Jadi hukumna kumaha maling? Ya kumaha? Haram. Tah lamun saya nyebutkeun kawah tadi maling teh halal. Nah, murtad. Nah, sababna sabab ngahalalkeun barang anu naon? Haram. Atawa nu sok biasa diurang. Ya, sanang leungit wae. Berarti lamun make sanal batur hukumna kumaha eta? Ngaranna naon? Ngagasab. Pada ngagasab teh hukumna kumaha? Haram.
Non bedana jeung maling. Akur make barang batur, bedana seeutik. Lamun maling masuk sulumputan, leung keneh aya ka era. Lamun ngagasab mah tata gerakan karena kulit beungeut. Eueuh ka era. Tah nu kitu ngaranna naon? Ngagasab. Akur haram. Gitu. Cek santriah teh. Cek raisah teh. Ti mimiti ayeuna ngagasab halal. Sok ngagasab be teu naon kulli mardauhu. Nah, ieu bahaya deui ieu ngagasab naon? Ngahalalkeun barang anu haram itu bisa ngajadikeun murtad. Sabab eueuh ulama anu nyebatkeun ngagasab kumaha hukumna? Halal eueuh gitu. Atawa bobogohan ya. Nah, cing kumaha hari bobogohan menang teu? Teu meureun apa manehna oge? Teu haram, teu meunang. Cek Isa teh lah ayeuna mah urang halalkeun weh gitu. Sok ayeuna ti mimiti ayeuna bobogohan halal, cek ca haram, teu haram, halal. Murtad. Gitu. Kumaha lamun geus tayamum? Batal tayamumna sabab murtad. Kudu syahadat teh, Jadi lobanya murtad teh, loba mana teh dina Salum Taufik dicaritakeun. Itu karek naon? Karek kauli teh karek naon? Ucapan encan pilih mah pagawean. Sujud kana patekong itu ngaranna murtad pilih. Sujud karena matahari, itu murtad. Sujud karena bulan, itu murtad. Gitu. Atau sujud karena kolor hijau, mas tupah teh karena kolor hijau. Kolor hijau. Lakukanlah abdi teu laku-laku. Nah, itu murtad. Sugihkeun abdi kolor hijau. Tah, murtad. Lamun nepikeun ka naon? Nepikeun ka sujud kana kolor hijau. Komo lamun teh sujud kana bujur batur. Takdim. Teu meunang maneh teh. Jadi teu meunang ayeuna sujud ka saha? Sujud ka makhluk kecuali aya hukum syara anu tah kakara hukumna beunang. Nah, seperti kan mah, seperti kan ayeuna makhluk-makhluk anu aya di sawarga kita sujud ka saha? Ka Nabi ada. Tah eta mah aya nas hukum syara, aya perintah Allah, maka hukumna meunang. Lamun eueuh hukum syara anu nita maka hukumna teu meunang. Lamun hukum syara eueuh nita. Setelah eta. Wa idzam tanaa ajeng di mana-mana kacegah syar'an secara hukum syara naon istimalul ma'i makana cai fi udwin dina anggota fa lam yakun maka lamun teu kabuktian alaihi eta tetep kana itu udwun naon satirun anu nutupan wajibat wajib alaihi ka itu si jalma naon atayamum tayamum. Wa ghuslu sahihi jeung ngumahna anu cager. Wala tartiba jeung teu aya katartiban eta tetep bainahuma antara tayamum jeung ghuslu sahih. Ieu mah kieu. Lamun hiji anggota kacegah tina kakeunaan ku cai, maka wajib tayamum. Awas kieu. Misalna ayeuna sapi teh budug tina leungeun. Ya. Sapi teh budug tina leungeun. Misalna sakit telapak tangan sakit. Iya kan dengan kaabuskeun hiji anggota wudu oge anggota naon? Tayamum. Nah, iya sapi cek dokter, pi ini tangan jangan kena air, pi.
Kalau kena air ieu bahaya. Moal cager-cager. Lamun kena air terus, wah ieu bakal buruk pi. Mah teh tangan teh. Leungun asap, ieu naon? Buruk. Wah, bahaya geus buruk mah. Moal aya manfaatna. Ya leungeun saat bakal kieu we. Moal bisa kikituan. Bakal kieu we. Moal naon? Moal aya manfaatna. Periksa teh, cek dokter teh ye nya. Nah, maka ieu dina wuduna teu meunang make naon? Cai. Terus kumaha wuduna? Pada anggota wudu. Gantian ku tayamum. Gitu. Jadi engke wuduna ngusap beungeut leungeun nepikeun ka dieu. Wuduna. Jadi ieu kakenan ku cai nepikeun ka dieu. Anapun ieu, tah ieu ulah kacaian. Terus kumaha? Pan ieu aya hadasan, hilang hadasna ku tayamum. Tayamum. Gitu. Nah, geus tayamum kakara teruskeun deui ngomong ieu. Wuduna. Gitu. Atau bereskeun lah wuduna. Bereskeun wudu. Kakara naon? Tayamum. Geus beres kitu? Geus berarti. Ieu bakal hilang naonna? Hilang hadasna. Hilang hadasna kunaon? Nya ku tayamum. Tah itu gambaranna aya anggota anu kacegah tina naon? Kacegah tina kakeunaan ku cai. Besi aya anu saperti teu naon kitu tah gambaranana kitu ya atawa dina naon dina beungeut teu naon beungeut pipi sabelah kaduru misalna teh nya kaduru ku naon kasemprot ku gas ku tabung gas misalna teh ieu teu meunang kakeunaan ku naon ku cai cek dokter teh maka engke anu kakeunaan ku cai anu cagerna soehna sakieu. Bahaya engke digantian ku naon? Tayamum. Gitu. Jadi teh. Ya itulah mun teh mah aya dina anggota anu naon? Anu teu meunang ka terapan ku naon? Ku cai. Kecuali lamun lain anggota wudu. Eta mah teu kudu. Pertikeun ayeuna wuduna teh dina tur. Teu meunang kakenan ku cai. Cing, lamun wudu ka basihan teh. Teu eta mah teu kudu. Ieu mah lamun anu budugna aya dina anggota wudu anu teu meunang kakeunaan ku cai kakara jeung tayamumna kudu dobel berarti eta mah nya mata teh dieu wajib ali at-tayammum wa ghuslus sahih maka wajib tayamum jeung ngoma anu cager ngoma anu cager teh nyaeta anu teu gering anu teu budug wala tartiba bainahuma lil junubi. Amal modisu anak panari anu hadas fa inna ma yatayammamu angin fasina tayammum si muhdis waqta dukhuli ghusl udwi dina waktu abus ngumana anggota al alili anu gering. Paling kana maka lamun kabuktian al udwiya tetep kana anggota. Namun satirun anu nutupan hukmuhu maka ari hukumna itu satir mazkurun eta anu dicaritakeun fi qaulil musannif bina kawana musannif ta ieu bakal dicaritakeun ka hareup. Wa sahibul jabairi yamsahu alaiha ke aya anu ngabogaan naon? Ngabogaan jabair teh nyaeta perban. Kumaha lamun teh dina anggota wudu make perban teu meunang kacayan ke bakal dijelaskeun ka hareup. Geuslah sementara sakitu. Wallahu a'lam.